Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, para siswa kalih sepuhna anu nuju nyakseni ieu pidangan televisi edukasi. Mugia sinareng salamet nyarengan Bapak, Ibu, saderek enggoning mancen damel sadidinten. Puji rawuh syukur urang dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala rehna urang tiasa patepang dina acara ngaguar pangajaran bahasa Sunda. Nu baris dipidangkeun ku tim pangjejer ti MGMP BS SMP MTS Kabupaten Garut anu dijomantarakeun langsung ti Dinas Pendidikan Kabupaten Garut alfukahna gawe bareng MGMP BS SMP MTS kalih Disdik Kabupaten Garut. Dina dinten ieu jejer acara anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan bahan pangajaran bahasa Sunda pikeun siswa-siswi SMP MTS kelas 8 semester 2 anu ngawungku 2 kompetensi dasar. Tinangtos saderek tumaros bahan pangajaran naon wae anu baris dipidangkeunana. Kumaha carana sangkan urang tiasa maham kana eusi eta pidangan luyu sareng maksad tujuan anu ngajanggelek dina kurikulum bahasa Sunda. Pikeun ngawaler eta patarosan sumangga urang sami-sami bandungan kalayan gemet pidangan salajengna wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa dina lawungan kahiji hideung parantos diajar ngeunaan pakeman basa anu medar ngeunaan wangenan pakeman basa. Tah ayeuna tepangri sareng Ibu dina lawungan kadua masih keneh medar ngeunaan pakeman basa, namun anu bade dipedar ngeunaan papasingan pakeman basa. Sanajan ayeuna hidup nuju aya dina kaayaan pandemi Covid, tapi tantuna hidup ulah dugi ka nyirorot minat kanggo diajarna, hidup kedah tetep semangat ya. Tujuan pangajaran dina ieu materi nyaeta hidup bisa mikawanoh kana wangun pakeman basa dina lawungan kahiji. Terus diguningakeun yen papasingan pakeman basa teh diantarana aya paribasa, aya babasan, rakitan lantip, kecap kiasan, cacandran, caturangga, sareng repok. Langkung hiji aya uga. Anu bakal dipedar dina ieu lawungan moal sadayana tapi mung 4 nyaeta ngeunaan paribasa, babasan, rakitan lantip, sareng hiasan. Dina kahirupan sapopoe sepuh hidup sok nyarita make basa anu saujaratna langsung. Contona lamun nyarita ka budak anu marahmai atawa resep surah seuri sok kieu cenah. Heuleuh Neng mah meni amis budi. Tah, ungkara amis budi eta kaasup babasan. Anu kumaha atuh ari paribasa? Paribasa mah ngeunaan rakitan lantip atawa kecap kiasan. Sangkan leuwih centret, yuk urang pedar sasana. Langsungnya urang pedar paribasa nyaeta kalimah anu geus matok sarta rada panjang dina wangun kalimahna tur ngandung papatah nasehat atawa piluangeun.
rancatan emas. Hartina hasil nasa itik tapi modalna gede. Namanya ai dagang oncom, ai rancatan menikung alus emas. Nah, eta paribasa. Paribasa teu tiasa diganti kecapna ku kecap anu sejen. Misalna rancatan emas diganti ku rancatan kai, atau dagang oncom diganti ku dagang comro, misalnya teu tiasa. Ya, sabab ai paribasa mah kecapna teh tos matok. Contoh sejen, uyah mah tara TS kaluhur. Hartina tabiat atau sifat anu jadi anak tara jauh beda jeung sifat atau tabiat anu jadi bolotna. Wangunan pakeman basa salajengna nyaeta babasan. Babasan teh nyaeta pakeman basa anu matok sarta ngandung harti injeman sarta ngandung piburu atau papatah ngan anu irungna rada potong sarta mangrupa wangun kecap kantetan atau prasa. Contohna gede hulu, ya kecap gede hulu terus dibahas di lalaungan kahiji oge tadi. Gede hulu hartina sanes mastakana ageng. Gede hulu hartina sombong atau adigung. Kecapna oge tadi tos mato teu tiasa digentos ku kecap sejen. Bu entong hulu atuh udah kasar digentos we ageng mastaka teu tiasa ya digentos mato. Contoh sanesna panjang leungeun. Panjang leungeun hartina sok daek cuka-cokot. Tah anu saterasna ari paribasa jeung babasan mah marupa pakeman basa nu geus matok tadi teh. Kekecapanana teu bisa diganti geus kudu puguh entep seureupna. Ayeuna bedana ari babasan mah winamun kecap, babasan winamun kecap leuwih pondok, sedengkeun paribasa mah wangun kalimah ya leuwih panjang berarti. Salajengna urang pedar geula naon anu dimaksud rakitan lantik tadi atus 2, ayeuna katilu rakitan lantik sareng basa kiasan 2. Barangkali sadayana anu dimaksud rakitan lantik teh nyaeta susunan kecap anu dihartikeun dumasar kana kabiasaan lalantipan. Nah, ayeuna hayu urang bandingkeun aya 2 contoh kalimah. Hiji, cik gedean eta radio teh teu kadenge. Contoh kadua, radio teh rusak sabada kamari kacentar gelap. Nah, dina 2 kalimah eta sarua make kecap radio tapi beda artina. Anu kahiji mah maksudna di gedean teh ditarikan sorakna lain hartina radio na di gedean da moal bisa ya. Tapi ari anu kadua mah hartina nuduhkeun barangna atau kecap barang radio teh. Jadi rakitan lantik teh anu dimaksud susunan kecapna anu salah tapi anu ngadenge mah teu ngarasa salah atawa manehna langsung ngarti. Contoh sejenna deui aya kalimah seperti kieu. Cing kabayan pamiceunkeun tampolong. Cing maksudna naha tampolongna dialungkeun dipiceun. Tangtu wae teu tapi lamun miceun tampolong heusina anu dipiceun. Ari wadahna mah dibawa deui. Anu kaduana contoh kadua cing pangmejitankeun lauk lain hartina ditambahan pejit tapi di dieu pangmejitankeun lauk teh pangmeresihankeun lauk piceun pejitna. Nah eta ngeunaan rakitan lantik. Hartosnya anu kaopat
ayeuna pamungkas ngeunaan kecap hiasan. Kecap hiasan teh nyaeta kecap anu hartina dipapandekeun kana harti kecap sejen sarta teu sauceratna. Contohna manehna teh ayeuna mah geus boga porsi di kantorna. Boga porsi teh lain hartina manehna boga porsi jang riuk, tapi boga porsi di dieu manehna geus boga jabatan. Dah pasti geus boga porsi mah tiba heula ge boga porsi jang riuk, tapi ieu mah hartina boga jabatan. Contoh kaduana, nah ari geus beunghar mah manehna teh wani nincak ka kuring teh. Nincak lain hartina ngejejak ya, tapi nincak di dieu manehna geus wani nahina atawa ngaledek kusabab manehna kaayaanan ayeuna geus beunghar ya, geus boga. Jadi kecap kiasan mah sarua jeung ngumpamakeun hiji perkara ka hal anu sejen. Jadi kecap kiasan mah sarua jeung ngumpamakeun hiji perkara ka hal anu sejen. Nah, sapertos kitu. Terus kahartosnya ngeunaan pedaran anu tadi ku ieu didugikeun. Supados langkung kahartos, ayeuna yuk urang kerjakeun latihanana atawa pancena. Ngeunaan papasingan pakeman basah anu sanesna engke dipedar dina lawungan minggu payun lawungan salajengna. Mugia pedaran dina dinten ieu tiasa kacangkem ku hidep. Ka Garut ka tukang cukur, ka Bandung mese rambutan. Sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderek sapara kanca, rupina sakitu pidangan anu tiasa didugikeun tirengrengan MGMPBS SMP MTS Kabupaten Garut mugia tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadayana enggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya mangfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadidinten. Hapunten anu kasuhun, boh bilih salami ngadugikeun aya anu teu sapagodos, wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jejer materi anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggem, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.